proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun merdeka. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan hidayahna sareng inayahna ka urang sadayana. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu. Alhamdulillah dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah kanggo Nabi urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kaluargina, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusiung kuring dihormat, tepangkeun wasta abdi Faris Ramadan Said ti kelas 11 MIPA hiji. Dina waktos ayeuna hayu urang hatur nuhun ka Gusti Nu Maha Suci pikeun sadaya kurniana. Sakan urang tiasa ngariung di acara ieu pikeun meeling poe kamardikaan ke-75 tahun Indonesia. Pikeun meeling poe kamardikaan urang kuring sorangan bakal masihan di antara singget anu mudah-mudahan aya gunana pikeun para hadirin. Hadirin anu kusim kuring dibihormat, henteu karaos parantos 74 tahun urang mereka tina kolonialisme asing. Dugi ka ayeuna urang parantos siswa ke-75 tahun. Henteu karaos oge yen nagara urang parantos ngalaman seueur kamekaran sareng corak dina ngajaga hirup kamardikaan ieu. Sakuduna teh paringatan poe kamardikaan Indonesia ieu teh tiasa dianggo pikeun muasabah kasayan sareng perjuangan para pahlawan. Sakantenan ngemutan kumaha kaayaan negara ieu. Nah kamardikaan ieu teh parantos karaos sapenuhna atanapi justru kalah terjajah secara terlangsung. Nah hanjakalna teh momen poe kamardikaan Indonesia ieu teh ngan ukur dirayakan ku sababaraha pasanggiri sareng acara panggung musik. Sanaos upami urang ningali secara raket sababaraha di antawisna henteu aya hubunganana sareng filosofi perjuangan atanapi kemerdekaan negara ieu. Meureun teu kunaon ngayakeun pasanggiri sareng panggung musik pikeun ngarekeunana. Nanging langkung sae upami ieu tiasa dijantenkeun tempat pikeun ngentengkeun kumaha kasean para pahlawan oge kemerdekaan negara anu urang cinta ieu. Maka dina dinten anu bahagia ieu
hayu urang emut karena jasa para pahlawan anu berhasil dinanganterkeun kamardekaan negara ieu. Sehingga urang tiasa lepas tina kolonialisme sareng tiasa kempel di tempat anu mulia ieu. Salian teh eta, hayu urang ngajantenkeun waktos hari kamardekaan ieu mangrupikeun arena pikeun resolusi atanapi ngarencanakeun sumbangan alit naon anu bakal urang lakukan supaya kamardekaan tiasa urang jaga. Salawasna supados nagara ieu tentrem. Sajabina ti eta seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka ngisi kamardekaan ieu. Saperlusna ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, ngajauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran, nyieun bangsa reueus di tingkat internasional, ngukuhkeun silaturahmi sareng nu sanesna. Urang ngadoa ku Gusti Nu Maha Suci mugia kabebasan ieu teh tiasa karaos pikeun anak sareng incu urang ka hareupna. Emut kana moto Bapak Proklamator urang, Bapak Insinyur Soekarno. Entong ninggalkeun sajarah. Atanapi anu biasana urang kenal salaku jas merah. Intina hayu urang sadayana emut ka jasa para pahlawan sareng ngahargaan jasa aranjeunna ku ngeusian kamardikaan ieu dibarengan ku hal-hal positif sareng nguntungkeun pikeun diri urang oge pikeun anu sanes. Hadirin sadayana, sakitu wae diantara anu kupih katur kusim kuring, mugia aya manfaatna ka urang sadayana. Hatur nuhun kana pahartosanana. Hapunten bili aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.